A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemana ya? Ajril ke mana? Terasa di Panji ke mana? Sadi Perdi Radip Uji Ahmad. Oh iya. Oh Uji tidak. Sadi Farhan kemana Farhan? Sandria, Sanutaya, kan? Alisa, mana kan? Mana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jaiju sareng anapun ari sifat anu jaij. Bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Itu berat sana. Bapilu kuli mumkinin maka eta midamelna saban-saban anu mumkin. Autarkuhu atawa tinggalna itu fi'lun sifat anu jaiz di Allah. Kamari parantos ngabahas kana pirang-pirang sifat anu wajib di Allah saberji. Aya 20 ayanu nafsiyah, ayanu ma'ani, ayanu salabiyah, ayanu ma'nawiyah, ayanu mustahil. Tah eta geus dibahas ku urang. Teu cukup pungkul dibahas, tapi cek syara, cek hukum syara wajib dima'rifatkeun. Ketika urang ngama'rifatkeun kana pirang-pirang sifat anu wajib jeung nu mustahil, maka konsekuensina nyaeta lamun teu mah ngama'rifatkeun bakal diganjar, lamun teu mah teu ngama'rifatkeun bakal disik. Kudu ma'rifat bahwa nu aya teh iwalti Allah. Kudu ma'rifat bahwa paningalina Allah teh lain ku panon jeung paningalina Allah lain ku soca, atawa paningalina Allah teh teu kabates sehingga jadi hiji tatagenan pikeun urang dina nalika urang migawe sakabeh perkara teh sing inget bahwa aya anu ningali, bahwa aya nu nguping. Ketika urang ngaretegkeun dina hate teh sing ingat bahwa aya anu ilmu, aya anu uninga, nyaeta saha? Allah. Sabada ngabahas eta aya sifat anu jaiz di Allah. Naon artu hari sifat anu jaiz di Allah teh nyaeta fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu.
midamelna atawa teu midamelna ngeresakeunana jeung teu ngeresakeunana Allah kana perkara anu mungkin eta hukumna lain wajibul akli lain mustahilul akli tapi jaizul akli mayutasawwaru wujuduhu tarotan wa adamuhu ukhra perkara nu cek akal kaharti lamun aya Allah ayeuna ngayakeun urang kaharti Allah ngeuweuhkeun urang ge kaharti da Allah ngayakeun urang teu wajib Allah ngeuweuhkeun urang teu mustahil tapi jaiz mata ketika ayeuna urang dina nalika keur ngaji tuluy urang keur ngaji ngarasa hese atawa urang keur ngapalkeun ngarasa hese sing ingat bahwa apal bahwa bisa ngaji teh teu wajib pikeun urang nya hukumna naon teu bisa ana itu lamun ayeuna bisa ana orang wajib bisa ketika ngaji teh wajib bisa ketika ngapalkeun wajib bisa otomatis anu mungkin jadi naon wajib sedengkeun anu mungkin nu bisa ayeuna urang keur ngaji bisa atawa keur teu ngaji keur ngaji teu bisa mun jadi wajib maka eta teh bakal jadi naon wajib itu kan jaiz ketika ngapalkeun kan teu wajib bisa kadangkala ayana bisa kadangkalana ayana teu bisa tuluy keur dina nalika urang ngaji kadangkala urang teh naon kaharti kadangkala henteu tapi bijadin la bijidin kul mujdin pahal jadu bijidin bimujdin gitu kan cik talim Allah teh moal neuneun ayeuna kabisa tanpa urang naon tanpa urang boga sungguh-sungguh hasil eta teh lain ladang tapak damel urang tapi ladang tapak damel saha Allah ngan ayeuna ngabisakeunana Allah moal mungkin teu dibarengan ku ijtihad ku sungguh-sungguhna saha urang gitu ku sungguh-sungguhna urang pilu kuli mungkinin aw tarkuhu nyiptakeun alam teu nyiptakeunana eta iwati keresaning saha keresaning Gusti Allah ayeuna Allah ngamaslahatkeun ka urang atawa teu ngamaslahatkeun ka urang wenang pikeun Allah ketika urang ngaji babari bisana wenang pikeun Allah nya kan teu wajib ai ngajina mah naon wajib ngajina mah ngan ketika urang bisana kadang ayeuna urang teh Allah teh langsung ngabisakeun kadang henteu da teu sakabehna anu ngaos naon tiasa gitu nah atuh make kudu ngaji kawajiban eta mah nya ngaleungitkeun naon kabodohan dan nitah Allah teh nitahna naon ngaji lain nitah naon pinter hartos ngaji nitah mah datangna miwarang mah ari pinter mah henteu maksudna henteu teh maksudna naon tetep sanajan ayeuna pinter aya teu ngaji mah moal naon moal bisa-bisa gitu ngan pedah pinter jadi syarat pikeun hasilna naon ilmu gitu mata urang mah naon ngaji we gitu papilu kuli mumkinin aw tarku berbeda jeung Mu'tazilah nya ari urang mah ahli sunnah wal jamaah ari ahli sunnah wal jamaah kumaha ayeuna Allah midamel pamaslahatan atawa teu midamel maslahat eta wenang keur Gusti Allah ari ceuk Mu'tazilah mah wajib Allah nyeun maslahat teh nya
atawa nyieun anu leuwih maslahat teh. Naon atuh nu maslahat teh sapertikeun minterkeun urang teh wajib jeung mutajilah mah. Nya ketika orang ayeuna ngaos tuluy ayeuna pinter atau bisa wajib jeung mutajilah. Sedangkan ari mungguh Allah mah naon? Jaiz. Amma teraskeun, amma burhanu wujudihi. Anapun ari dalil wujudna Allah Ta'ala bari maha luhur Allah aya dalil aya burhannya. Pami dina kitab anu sanes mah bahasana kunaon? Ku dalil. Pami dina kitab ieu mah kunaon? Ku burhan. Naon bentena tingali dina qauluhu amma burhan. Aya wal burhanu ma'khudun minal barhi. 1 2 3 4 5 genep jajar tidinya tah tina qauluhu wa amal burhan. Aya wal baroh wal burhanu ayat aya papai tina qauluhu amma burhanu. Terus kepenak teu kepenak kene wae eta mah aya teh wal burhanu sareng ari burhan lapad burhan ma'khudun eta anu dicanak minal barhi tina lapad barhi. Aya teu aya wa huwa sareng ari itu barhi al qat'u eta megatkeun. Yuqalu dicaritakeun barohatu al-uda. Barohatu megatkeun kuring. Lain ngadalilan kuringnya itu, tapi naon? Megatkeun kuring al-uda kana atawa motongkeun kuring al-uda kana kai. Ai qata'tuhu tegasna megatkeun kuring hu motongkeun kuring hu kana itu mode. Nah geuningan pangna burhan disebatkeun qata anu megatkeun atawa al-qat'u burhan bimana al-qat'u kunaon alasanna li annahu karna sanyana itu burhan ya qata'u eta megatkeun itu burhan al-khosma ka musuh anil muhajati tina anu dipikabutuhna. Pangna ayeuna burhan dibahasakeun ku megatkeun hartina teh. Kan tadi mah hartina dalil. Tah dicanak tina lapad barhi qat'u tah dalil teh sebagai pemegat, sebagai pemotong kana musuh-musuhna ayeuna umat Islam, kana musuh-musuhna anu gagaduhan pemikiran anu sesat. Dipotong ku dalil sapertikeun kumaha pemikiran anu sesat teh sapertikeun bukti Allah aya 2. Tah dipotong statement eta teh ku ayana naon? Dalil matak burhan teh disebut naon? Al-qat'u nyaeta megatkeun statement atau megatkeun naon buah pikirna batur anu beranggapan bahwa Allah aya
dua bahwa Allah eueuh tadi pegatkeun bahasa Allah eueuh bahasa Allah eueuh bahasa Allah dua teh dipegatkeun ku ayana naon dalil ari dalil teh nyaeta naon artos jadi pemikiran orang bisa eleh ku pemikiran batur kurantaran sayana da tah eleh di dinya teh mun bahasa dimajajikeun mah nyaeta naon pegat lamun di bahasa kai mah naon pegat itu atau non potong itu lamun bola pegat pernah gitu wakila wakila sareng dicarioskeun minal barohi tina lapad barohi aya tadi mah tina barahun aya nama tina barohi naon ai barohi wa huwa sareng ari itu baroh al bayadu eta bodas yuqalu dicaritakeun nah ningan aya ieu contona aya tadi mah contona baroh tu al uda hartina naon motongkeun kuring kana kai lain ngadalilan kuring kana kai eta teh tapi motongkeun tah nomor kadua mah nyaeta tina lapad minal barohi wa huwa sareng ari itu barohi teh al bayadu eta bodas hartina burhan teh naon bodas yuqalu dicaritakeun naon imraatun lapad imraatun ari hiji awewe barhau anu bodas barhau anu atawa barhau eta anu bodas ae baydau tegesna anu bodas ay istri geulis bodas itu disebutna naon burhan teh atau baroh li annahu karna sanyana itu bayda kira hampura baroh atau burhan yabidu eta ngabodaskeun alqalba kana hate wayasfi sareng sofa yasfi wayasfi sareng ngabersihkeun itu baroh atanapi burhan kadinya wayasfi sareng ngabersihkeun itu barohi kana itu qalb kana itu hate minal jahli tina kabodohan saur kaul kadua mah nyaeta nu disebatkeun burhan teh hartina naon bodas sapertikeun dina hiji kil atawa dicarioskeun imroatun baydo imroatun non bar atawa burhaun atawa barhau nyaeta ari hiji awe eta anu bodas naon pangna ayeuna dalil aya burhan disebutkeun baydo soalna dalil eta ngabersihkeun kana hate naon kana hate anu dina eta hate teh aya pemikiran kotor mana pemikiran kotor teh nyaeta boga anggapan Allah dua boga anggapan Allah eueuh dibersihkeun tina naon tina hate-hate nu kotor atau tina pirasat keyakinan nu kotor gitu matak disebutkeun naon ta bahasa bersih teh diibaratkeun kana naon baydo itu ngabodaskeun kana hate sareng ngabersihkeun kana hate mina naon tina jahli tina kabodohan maksudna kumaha ketika urang ayeuna apal Allah aya tah dibersihkeun ayeuna kumaha ayana Allah teh kumake dalil sehingga dalil teh bisa ngabersihkeun hate urang bisa ngabersihkeun pemikiran urang tina patekadan tina pemikiran nu teu sajalur jeung akidah ahli sunnah wal gitu wakila sareng dicarioskeun aya 3 kawal wakila sareng dicarioskeun huwa eta ari itu dalil
Huwa ari itu dalil. Hampura burhan. Wakila sareng dicarioskeun huwa ari itu burhan akhosu eta leuwih khusus minad dalili tibatan dalil. Berarti nisbat umum khususnya. Naon nisbat umum khusus teh dijelaskeun. Li annahu karna sanyana itu burhan yahtasu eta narima tangtu bil murakkabi ku anu dirangkepkeun minal muqaddimataini tina dua muqaddimah al yakinataini yakiniyataini anu bangsa yakin duanana. Saur kaul katilu mah bedana dalil jeung burhan teh nyaeta lamun teh ama burhan mah leuwih khusus tibatan dalil. Berarti lamun leuwih khusus kumaha? Setiap dalil bisa disebutkeun burhan, ngantes setiap burhan bisa disebutkan dalil. Da burhan mah khusus gitu. Ai dalil mah umum, ari umum berarti burhan teh dalil-dalil kene berarti kaasupkeun si burhan teh kana dalil. Ngan ketika aya dibahasakeun ku burhan maka dalil teu kalebet, soalna burhan mah nyaeta leuwih khusus. Maksudna khusus teh disusun tina dua statement anu bangsa yakin nyaeta sapertikeun mana al alamu tagoyirun hiji muqaddimah wa kullu mutagoyirin hadisun berarti muqaddimah kadua yuntiju al alam hadisun ta eta disebutna naon burhan sanes non burhan gitu teh sanes dalil khusus atawa leuwih khusus kitu tah. Ari dalil kumaha bade didamel tina anu murakkab tina dua muqaddimah atanapi henteu tetep tiasa disebutkeun dalil gitu. Kumaha teu urang nyanak nu mana we. Ngan anu leuwih masyhur nyanakna naon? Nyanakna kaul katilu bahwa burhan lebih khusus ketimbang dalil gitu. Kumaha cenah dalilna wujudna Allah teraskeun. Bahudusul alami maka eta ku anyarna alam. Amma burhanu wujudihi anapun ari dalil wujudna Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Bahudusul alami maka eta ku anyarna alam. Li'annahu karna sanyana itu alam. Laulam yakun lamun teu ama teu bukti lahu eta tetepikeun itu alam. Naon saha muhdisun anu nganyarkeun. Balbalita hadasa geus anyar itu alam binafsihi kudatiyahna itu alam. Lajima tahmisti naon ayyakuna yen bukti naon ahadu amroini. Lajima tahmisti naon ayyakuna yen bukti naon ahadul amroini salah sahiji urusan dua. Maksudan didinya urusan dua teh wujud jeung adam atawa aya jeung eueuh nya. Ahadul amroini teh wujud atawa adam. Al mutasawiyaini anu papak duanana. Mutasawiyan eta anu papak.
li sahibihi kasohibna itu ahad, li sahibihi kasohibna itu ahad. Lamun wujud sohibna naon? Adam. Lamun nu dibahasakeun anak Adam berarti sohibna naon? Wujud. Itu. Lamun dibahasakeun aya sohib aya naon? Eueuh. Lamun dibahasakeun eueuh sohib eueuh aya. Li sohibihi ka sohibna itu ahad. Rojihan halna nunggulan alaihi ka itu sohib. Rojihan halna anu ngunggulan itu ahad alaihi kaitu sohib bila sababin kalawan teu aya sabab. Bila sababin kalawan teu aya sabab. Wa huwa sareng ari itu kaunuhu mutasawiyan tadi ahadul amroini mutasawiyaini mutasawiyan muhalun eta mustahil. Muhalun eta mustahil. Dalil sifat wujudna Allah. Ieu ngabahas dalil ya. Terus beres ngabahas sifat manya, tang ngabahas namanya ngabahas dalil. Jadi runtutanana sifat heula namanya dalil. Pamita Madina tijan mah sifat lalawanan ngahiji sareng dalil. Ai mah da sifat heula namanya dalil dipangker. Kumaha dalil wujudna Allah teh? Dalil ayana Allah teh kumaha? Nyaeta ku anyarna alam. Ya. Pahudusul alami maka eta ku sabab atau ku anyarna alam. Anapun lamun teh ama saur dina aqaidna wujudu hadihil makhluk qati ayana ieu pirang-pirang mah tah ieu pirang-pirang makhluk teh naon? Ayana ieu pirang-pirang makhluk teh naon jadi dalil? Bikeun ayana tah nu jadi dalilna lain wujud makhlukna tapi anyar makhlukna itu nya. Pahudusul alami maka eta anyarna alam. Jadi dalil ayana Allah, dalil wujudna Allah nyaeta ku anyarna alam. Bisa kapikir ku urang anyarna alam pasti aya nu nganyarkeun. Nu nganyarkeun alam berarti aya gitu. Nu nganyarkeun berarti bahasa anyar pasti butuh teu ka nu nganyarkeun. Butuh teu? Butuh. Da moal aya bahasa anyar tanpa aya jelema nu nyebutkeun bahwa ieu teh berarti aya naon? Aya na anyar teh ku sabab aya nu ngayakeun tah gitu. Li annahu kunaon pangna pahudusul alam? Li annahu karna sanyana alam. Lamun teh mah eta alam teu bukti aya nu nganyarkeun. Berarti aya alam ya, anyarna alam tapi aya na alam teh wujudna alam teh eueuh nu nganyarkeun atawa anyarna alam teh eueuh naon nu nganyarkeun. Berarti kumaha atuh ketika eueuh nu nganyarkeun? Aya barang anyar tapi eueuh nu nganyarkeun kumaha atuh? Nganyarkeun ku gitu. Bal balita hadasa binafsihi lazima tah misti naon ayyakuna yen bukti itu naon ayyakuna yen bukti naon ahadul amroini salah sahiji urusan dua al mutasawiyaini anu papak. Mana ketika ayeuna alam anyarna alam teh ayana alam teh
nyaeta eueuh nu ngayakeun, maka eta teh jadi dua perkara nu papak antara aya jeung eueuh, antara aya jeung kartos ketika ayeuna aya dua aya non alam ayana teh eueuh nu ngayakeun berarti atawa eueuhna teh eueuh nu ngeuweuhkeun. Contohna ayana teh kusorangan, ayana teh kusorangan bal hadasa binafsihi, ayana kusorangan atawa anyarna kusorangan, berarti antara aya jeung eueuhna teh akur. Kartos antara aya jeung eueuhna teh akur. Mutasawiyah ini anu papak duanana ayakuna ahadul amro ini lajima ayakuna ahadul amro ini mutasawiyan eta nu papak. Naon ahadul amro ini teh lamun ayeuna wujud berarti adul amro ini teh lamun wujud berarti papak jeung adam akur, lamun aya berarti papak jeung eueuhna nya, lamun ayana berarti papak jeung eueuhna, lamun eueuhna akur jeung ayana kapanan diayakeuna ge binafsihi, dieueuhkeuna ge binafsihi. Maka kumaha rojihan can maka rojihan alaihi bila sababin, kapanan cek tadi lamun teh mah alam diayakeuna teh ku sorangan binafsihi, maka salah sahiji antara bahasa aya pikeun alam jeung bahasa eueuh pikeun alam teh nyaeta anu akur darajatna akur. Sapertikeun kumaha, sapertikeun kieu ieu belah dua, ieu kenca ieu katuh, ieu kenca ieu katuhu cek didinya nya surabi mah ieu katuh ieu kenca. Kumaha antara ieu aya ieu eueuh, ayana ieu teh kusorangan, ieu oge ayana teh berarti papak atuh kitu mah. Kartos ahadul amro ini teh berarti ieu ieu adam akur dina pada naon papak mutasawian pada ayana binafsihi, ayana binafsi ayana kusorangan eueuhna akur. Kari-kari ayana ketika ayana perkara nu papak ieu bisa ngunggulan tanpa sebab karti moal, bisa berat ke kenca kita tanpa aya di asupan naon gitu, seperti timbangan gitu lah, timbangan ieu katuh ieu kenca itulah, atawa naon teh lain timbangan naon sebatna teh kiloan ya, kiloan kieu. Lamun eta kiloan ayeuna papak ki papak kan akur berarti ieu binafsihi, ieu binafsihi aya jeung eueuhna teh tuluy ayeuna aya nu ngunggulan ieu, tuluy ayeuna aya ieu alam teh gitu mencik urang ngunggulan, aya wujud alam teh diciptakeun alam teh ku Allah. Kari-kari ayeuna ketika diciptakeun berarti sapertikeun timbangan anu ditambahan itu tah kabelah katuhu. Kartos kabelah katuh ayeuna beratna anu belah katuhu ieu tanpa aya nu ngaberatkeun karti moal deng lamun eueuh ngaberatkeun mah pasti kieu we terus. Ketika ayeuna aya nu ngaberatkeun we plek kan pinah si kiloan teh jadi kieu. Kartos tah ieu mah ngakieukeun teh bila sababin mustahil, pasti aya sabab anu mana eta kiloan jadi naon, jadi nyerong kabelah katuh jadi tambah atau nyerong kabelah kenca jadi tambah hampang. Paham teu? Moal karti lamun teh mah ayeuna kiloan bisa berat tanpa aya nu dikilona kitu atuh lah. Kiloan bisa usik tanpa aya nu dikilona mustahil. Tah ayeuna ge ayana alam, anyarna alam mustahil ayeuna anyarna alam kusorangan tanpa aya nu nganyarkeun ka eta alam. Otomatis nu nganyarkeun kana alam lain anyar atawa henteu
henteu anyar. Artos teu nu nganyarkeun kana alam pasti moal anyar gitu. Tah eta dalilna sifat naon? Wujud. Jadi dalil anu jadi dalil tina sifat wujud teh nyaeta anyarna alam. Dalamun teh mah ayeuna teu bukti alam eta aya nu nganyarkeun, maka antara ayeuna perkara dua teh antara aya jeung eueuhna teh akur. Itu antara aya jeung eueuhna teh akur. Salah sahiji urusan dua wujud jeung Adam teh akur we darajatna. Lamun teh mah ayeuna eueuh nu nganyarkeun mah akur darajatna, ayana aya eueuhna eueuh darajatna teh eueuh, henteu ayana teh aya nu ngayakeun teu eueuhna teh aya nu ngeuweuhkeun tah teu kitu. Berarti akur eta mah. Akur kana ka mana? Kana sohibna. Lamun aya sohibna eueuh, lamun eueuh sohibna aya. Ayeuna kari-kari diunggulan aya alam teh, ayeuna diciptakeun alam yeuh. Langit jeung bumi diciptakeun, cek urang teh boga anggapan bahwa diciptakeun ku sorangan gitu. Teu kaharti ayeuna bisa ngunggulan ayeuna eueuhna alam, bisa ngunggulan ayana alam tina eueuhna alam, kan asana eueuh tuluy ai. Berarti ngunggulan ayana teh kana eueuh da aya. Teu kaharti ayeuna ketika ngunggulanana aya kana eueuh tanpa aya nunggul tanpa aya nu ngayakeun, otomatis nu ngayakeun kudu aya gitu. Rojihan alaihi bila sababin. Eueuh sabab teh naon? Eueuh nu ngayakeun moal kaharti. Wa huwa teruskeun. Wa huwa maka ari itu ahadul amroini mutasawiyan li sahibihi. Maksudna aya jeung eueuh eta ngunggulan, bari eueuh nu ngunggulkeun muhalun eta mustahil kudu aya nu ngunggulkeun gitu. Kudu aya nu ngunggulkeun. Terus wa dalilul hudusil alami. Aya tadi mah dalil naon? Dalil wujudna Allah, ieu mah dalil anyarna alam naon? Wa dalilu hudusil alami sareng ari dalil anyarna alam. Mulazamatuhu eta mulazamahna itu alam lil a'radi kana pirang-pirang sifat al hadisati anu anyar. Min harakatin tina usik wa sukunin sareng cicing wa goirihima sareng salianti itu usik sareng cicing. Mana atuh anu nandakeun bahwa ieu alam teh anyar, anu jadi dalil bahwa anyarna alam teh kana wujudna Allah. Mana buktina nyaeta mulazimna alam kana pirang-pirang sifat nu anyar sapertikeun usik jeung cicing atawa salianti usik jeung cicing. Mana jangkung, pendek, gede, leutik, tuluy ayeuna, saeutik, loba, mahi, teu mahi. Mana anyarna alam teh sapertikeun usik jeung ieu nuju naon ieu? Ieu keron ieu. Ngapung. Iya keron ieu, ieu keron ieu. Cicing, ieu keur ieu teh naon sebatna? Sebatna ieu teh naon? Rod al hadisah. Sifat-sifat anu kapan usik ni cicing teh naon? Sifat-sifat nu cik ayeuna anyar teh ieu. Ongko bieu anyar. Mana ayana cicing ketika ayana cicing ketika usik, ayana usik keur cicing kan gitu. Munya ayana usik usik anyar. Mana anyarna usik? Mana anyarna usik? Dina nalika cicing eueuh
anyarna usik dina nalika cicing eueuh, berarti ketika eueuh cicing berarti datang anyarna tah karena itu ketika cicing berarti datang anyarna usik, berarti anyarna usik teh mana ketika cicing eueuh, ketika cicing datang kan usik teh balikeun ketika anyar datangna eueuh ketika usik anyar datangna cicing atuh anyar datangna cicing kumaha ketika usik eueuh nya anyar datangna cicing ketika usik eueuh tingali anyar datangna cicing bieu ketika usik eueuh, berarti ieu teh naon usik cicing teh naon anyar kartos usik jeung cicing teh anyar tah anyar eta jadi naon usik jeung cicing atawa a'rodah hadisah eta jadi ciri bahwa alam teh anyar. Itu paham teu bahwa alam teh ayana beurang ketika iraha ketika eueuhna peuting ayana peuting ketika eueuhna berarti ayana beurang ayana peuting ayana teh nu anyar tah eta teh ciri anyarna alam gitu. Sedengkeun tuluykeun dalilna wa mulajimul hadisi sareng ari anu ngamisti kana nu anyar. Mana nu ngamisti kana nu anyar teh nu bieu alam ngamisti kana naon kana nu anyar. Naon nu anyarna nu bieu anyar keneh hanet keneh usik jeung cicing, maka hukumna teh hadisun eta anyar kartos. Wa mulajimul hadisi sareng ari anu ngamisti kana anu anyar hadisun eta anyar. Alam teh ngamisti kana nu anyar. Naon ngamisti kana nu anyarna usik jeung cicing atawa salian teh usik jeung cicing mana gede leutik. Alam teh kan lain ungkul ayeuna bumi eusina jeung eusina kabeh pokona mah aya gede leutik kan anyar eta teh. Ayana gede sabab ayana leutik, ayana leutik sabab ayana gede, ayana jangkung sabab ayana wah kitu eta anyar-anyar keneh. Ayana pendek berarti ketika jangkung ayana jangkung ketika pendek anyar-anyar keneh. Setiap nu mulajim kana anyar hukumna sami naon anyar gitu. Wa mulajimul hadisi sareng ai mulajim teh teu bisa dipisahkeun, ai mulajim teh nya antara alam jeung anyarna atau alam jeung usik teu bisa naon, teu bisa dipisahkeun. Sok ayeuna aya teh jelema nu cicing saterusna teu aya. Ayeuna langit jeung bumi ya usik teu usik kan bumi teh usik teu bumi usik. Anu teu usik naon matahari nya anu teu usik mah nya cicing kan aya bumi mah usik. Paham teu itu mataharinya berarti matahari teu anyar anger we anyar da aya naon aya mimitina tah. Wa mulajimul hadisi sareng aya nu ngamisti kana nu anyar. Mana nu ngamisti kana nu anyar teh alam ngamisti kana anu anyar nyaeta naon tagoyur teh atawa naon barobah teh usik jeung cicing kan eta naon tah usik jeung cicing teh disebutna naon eta teh tagoy barobah tah. Antara usik jeung cicing urang we ngapoe pasti naon usik jeung cicing gitu kan berarti urang teh naon anyar geus boga anyarna. Maka setiap anu mulajim kana anu anyar hadisun eta anyar. Sah teu berarti ayeuna alam disebutkeun anyar? Sah teu ayeuna Allah teu anyar? Sah teu ayeuna Allah wujud? Sah sabab naon aya anyarna
sabab aya alam da mustahil ayeuna ayana alam atawa anyar ayana alam tanpa aya nu nganyarkeun. Ketika ayeuna aya nu nganyarkeun ka hade nu nganyarkeun adalah henteu anyar, beda jeung naon, beda jeung anyarna alam eta mah dianyarkeun teh kudu anyar deui nya eta usik jeung cicing. Wadalilu hudus mana wadalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyiriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin wallahu a'lam bissawab.